Di dia tuh eureun capek gawe di dia, capek gawe teka pake gawe di dia pusing cenah mikiran target di mana tuh goblok gawe nu teu nu ngeuna kabeh ge gawe maripu Aisyah kabeh ge gawe mah susah heula mulai ayeuna mah ane pikir nunggus boga parangkat gawena babari sarua Aisyah mikiran anak buah teh kok bawa anak buah loba kukul tuh siga maneh ya jadi maneh kalem anjing gawe teh harus dengan hati yang gembira dan segala sesuatu ge kumaha mindset mindset jadi mun maneh berpikir bahwa pekerjaan itu sesuatu yang menyenangkan insya Allah babari mun dirudat-rudat mah rencana naon diberi target anjing targetna gede aing moal nepi ya moal nepi da sagala oge kumaha kahayang jeung kumaha positif thinking mana optimis atuh goblok anjing aing diberi target 200 juta sabulan moal ge mah bisa anjing sia mah euy cenah naon teh geus kumeok memeh dipacok jangan payah atuh harus tetap spirit heuh sia mah kukulutus aja